هذا راس حقيقة 100% أحسن، لكن هذا تمام تمام. Geus peperodeun deui wae ayeuna Abadar erek nyobaan baso kepala kambing pelopor pertama nu aya di Cianjur, tapi ayeuna di mana geura? Teu pira di Ciranjang tah anu ngawanikeun nyieun baso kepala kambing. Abadar ieu penasaran jerona nya naon eusina, sok sieun aya budak we dihandapna budak Abadar. Abadar can boga budak. Ieu baso kepala kambing teu ngali jeung sirah Abadar ge gede keneh-keneh ieu nya. Jeung ieu teh aya sukuna oge komplit, tah sukuna 4, lamun 3 berarti lain domba kanguru. Tah, ieu teh hargana cuman harga di angka 175.000 komplit. Pokona mah bisa dahar keur salalemur. Penasarannya Abadar urang banjur heula nya teu ngali. Tah, ieu jangan lupa pakai bumbu mis dasem. Ieu mah teu ngali buku mis dasem. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salabim. Manihlah. Nah, wah, tinggali dikucurkeun geus mun mucoy ge nya. Ieu si hulu domba. Ieu jeung ieuna jeung cengek domana tinggali. Tuh. Tah, ieu anu harieuna anu suku-sukuna nya. Ieu teh suku kepala kambing, sukuna suku domba. Tinggali geranya geus aduh, ieu. Ieu hulu domba. Jeung Abadar ge keneh gede keneh hulu domba jeung hulu Abadar, penasaran Abadar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jerona ieu Abadar penasaran aya naonan Gusti nu Agung. Ieu mah kudu dikucuran jeung Abadar ya sukuna. Kucuran jerona. Bisi hauseun. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ieu mah teu ngali dibuka teh dikat ngabarawakna teu ngali si kepala kambing. Ieu hulu domba anu harga 175.000 anu aya di baso kedai sanguan. Teu ngali. Ieu mah nya geus daek pisan ieu mah ieu ngadaharna. Ya Abadar penasaran urang gegel heula ieu. Suku domba baso suku domba ieu mah. Bener ieu suku domba. Bisa pajarkeun lain bohong. Menempuk pisan. Ieu baso teu ngali. Ieu letahna nya lidah. Ieu mah geus juara. Teu ngali nya. Mun dicawig-wig kieu ieu dagingna. Ieu mah bener moal ieu mah hanyakal. Dimorolok dagingna teh ngali nya. Ieu mah asa ka jero-jerona. Ngali.
Iya naon ieu? Cepilna. Hmm. Hmm. Bener. Pak empuk daging ka tulang-tulang lah ya mah. Hmm. Bisa pajarkeun bohong. Iya bener hulu domba. Bisa pajarkeun hulu manuk tuh. Jeung abah ge keun hulu domba. Rekomendasi yang ngeunah pisan. Daging kampung empukna jeung bumbuna meresap. Hmm. Wallahi uqsum billah. Hada ras hagigana mia bil mia ahsan lakin hada tamam bil tamam. Uqsum billah, cinca masih so. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, and subscribe Peperoden.